aturan wilujeng tepang ngajedog hilang sok poho kapangerasa Bapak Camat sumawana kapangerasa Ibu Camat aturan enggal kapayung nya atuh asa piraku ka dieu teu mawa duit lamun Ibu Camat teu mawa duit nginjem heula kanu gigireun sok enggal diantosan kaburu lak-lakan aing nolol maneh mah teu benang ku caram ceuk aing ulah wani-wani nginjem deuleu awak aing nepi ka ruksak ieu aing nu mayaran sia mah nganjuk deui rek ira halunasna atuh deuleu geura awak aing emang kumaha awak akang ieu awak aing begang lain ku loba begadang tapi na mikiran hutang pamajikan nginjem kabah asal lieur parosing mikiranana nu diturut ngan saukur kahayangna pamajikan hutangna di mana-mana kiridit PMM MBK jeung Bang Emo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin amma ba'd ayyuhal hadiruna wal hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin al-ayah wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah wa qala aidan man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, asatidz wa asatidzah, para kiai, guru-guru urang nu aya di ieu wewengkon. Mudah-mudahan sadayana sehat wal afiat. Baik nu hadir oge nu teu tiasa hadir, muga-muga barokah ilmuna, barokah yuswana, jembar rizkina, barokah turunanana. Ais pangampih papayung lembur, papayung negara, pangersa Bapak Camat miwah kulawargi. Kalebet reng-rengan para pengurus tingkat kecamatan, oge pangersa Bapak Kuwu atanapi Kades, mewah reng-rengan ketua MUI, DPD kali LPM ketua Karang Tarunana,
babinsa kalih babin kamtibmasna, tokoh agama, tokoh masyarakat, para agnia, keluarga Jembar pangersa Ibu Haji Imas. Mudah-mudahan ieu acara sing ageng manfaat barokahna. Barokah kangge para panitia, barokah kangge nu sumping. Ngahaja urang kempel ngariung di tengah lapang wengi-wengi. Syariat nohonan pangulem para panitia. Hakikatna urang dibeungkeut ku Allah Subhanahu wa taala. Ngalangkungan mahabbah ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga ieu acara jantan asbab wasilah Allah ngalungsurkeun rahmat ka urang sadayana, maparinan pitulung keur urang hirup sapopoe. Mudah-mudahan teu loba teuing nincak salah, dina nincak salah urang buru-buru taubat ka Allah Subhanahu wa taala. Ngahaturkeun nuhun ka pangarsa Bapak MC Master of Ceremony, pangarsa Pun Raka. Mudah-mudahan sehat, panjang umur. Los teuing batur paraih los. Engke tinggal kakak bae sorangan. Teu hilap ka operator sound system. Mudah-mudahan barokah. Aya kopina Kang. Kopina aya eueuh. Atuh ulah make saware. Rokona aya. Tukang sound bisa ngomong teh. Aya rokona mang. Teu aya. Pajajang mana pajajang ya? Pajajang ka mana leungit? Oh aya nu jual rokok. Pak ieu Pak Willy ka mana Pak Willy? Kade, lantaran aing nunggus-nunggus lamun nu ngodang aing hese balik. Orek ka sasalaman aing nu ngondangna eueuh mah. Bisi kawas kamari di Tangerang. Sasalaman mun nepi ka nguwir 2 kali numikeun. Oh cak aing kudu ka mana deui sasalaman ieu. Aing geus naik ke mobil pir lalaunan. Naon kitu henteu ceuk kula. Pas nepi 2 kilo di perapatan aing nu nelpon. Pak Kiai di mana? Atuh di mobil cek aing. Naon kitu? Ieu cenah punten pantosan sakedap. Padahal mah apal uing tinggalin. Aing geus nepi ka mobil punten cenah Kiai abdi cenah ngaroskeun di tukang. Nuju ngaroskeun di pengker panitia nu sanes teu kasiwer sarua acara teh di lapang kawas kieu. Kan teu gede angin di ditu mah. Untung aing make 2 lapis, lamun salapis make rok aing atuh nyingsat ieu. Datang ka mobil teh punten cenah Kiai ieu hapunten cenah naon kitu? Ieu cenah amplop tinggalin haram jadah cek aing buku aing kita yang ngadagoan. Tak ieu pajajang ka mana ulah-ulah leungit ieu pajajang ieu. Aya. Salam wanoh ka pangarsa Pak Camat. Nomor hiji nama Pak Mamat. Wal eleh aing ku camat. Nomor hiji nama Pak Mamat. Poho deui aing euy. Asli poho deui. Ieu gara-gara nampa Pak Camat seuri aing jadi ka bembang kitu. Geus moal tulus dina pantuna moal tulus. Moal tulus. Salam wanoh ti abdi linggih di Ciamis, lingkungan Belender, Kelurahan Maleber, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Tapi Pak Camat abdi kawit mah di Serang, Banten, di daerah Pantai Anyar, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, perbatasan sareng Pandeglang. Numawi pilih bahasa aslina kaluar hamutan. Margi saur santri mah al aslu qawiyun. Ai asli mah leuwih kuat. Itu ditutup-tutup direkep-rekep ge anger we kaluar. Mudah-mudahan urang dieu kersa ngahapunten. Wengi ieu urang ngebrehkeun mahabbah ka Kanjeng Nabi. Diserangan ku pangarsa Pak Camat ku para guru urang sadayana. Mudah-mudahan aya sasieur sabeuneureun geusan nyaangan hate. Urang hirup laku lampah sadi dinten mudah-mudahan teu loba teuing nincak salah. Di mana urang nincak salah buru-buru daek tobat.
jalma moal daek tobat lamun teu aya pitulung ti Allah urang penta peuting ieu muga-muga nu geus dilakonan Allah ngahampura kana kalepatan urang nu encan Allah ngaraksa diri urang supaya salamet dunia rawuh akhirat. Lamun urang hoyong salamet dunia rawuh akhirat hirup kudu daek nuturkeun akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab memang Rasul diutus ka muka bumi nyaeta keur nyampurnakeun akhlak. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Rasul diutus ka muka bumi nyaeta kanggo nyampurnakeun akhlak. Akhlak makhluk ka khaliq, akhlak makhluk ka makhluk. Mata sajaba ning urang kudu ibadah ka Allah, oge kudu sae akhlak teh ka papada kaula. Laras kitu, Bu. Eta ibu nu calik di ditu di amparan henteu. Nu balih di ditu make ampar henteu. Eta nu pangker di amparan. Kade anu diuk di lapang heg teu make ampar ulah jongjon teuing. Lantaran lamun awewe diuk adek jeung taneuh paur. Oh begitu sengkat eta kacangna sirungan. Are kumaha coba? Leuheung bucamat mah dina kursi. Palebah cumimin di ditu. Aya cumimin aya. Ceedah aya ceedah, nunung aya nunung, eha aya eha, oh kajeun ari aya mah. Alhamdulillah. Hayang ngahaja pendak jeung pacamat, urang kudu ka kantor kecamatan. Isin rek naon, meuni keneh di dieu, betul. Taras kitu, marukankeun ngurus jalma sakacamatan gampang, WC. Matak isukan mainan kalau mendihisab, ting bisa euting henteu eta. Urang mimpin sa naon mimpin sa imah ge lalaki tah mimpin sa imah urang kawalahan eta ditanyakeun ku Allah teh lain tiap poe lain tiap jam lain tiap menit tapi tiap renghap kawalahan eta urang engke ditanya ku Allah na poe hisaban lalaki nu jadi pamimpin dina rumah tangga bakal ditanya ku Allah dipake naon hirup termasuk pacamat ieu dipake naon hirup pacamat ieu pakai mimpin rumah tangga ditanya ku Allah encan mimpin satu kecamatan hayo sia rek kumaha matak lamun teu nuturkeun akhlak Rasul sieun urang matak aing mah lamun kita jadi RT teu hayang aing mah terus terang bae boro-boro mimpin sakampung urang mimpin rumah tangga ge teuing salamat teuing henteu urang ieu matak lebah dieu urang doakeun pacamat sing biasa sing tiasa mimpin kalayan amanah utamana mah sing sehat panjang umur lantaran eta mimpin warga sakacamatan atuh teu nyohona naon warga mah pokona mah lamun butuh ka pacamat kudu aya termasuk peuting ayeuna diodang ku urang dieu pan padahal mah mehna ge capek eta teh ting tos di mana ting tas di mana bo atuh Allahok disebut bogoh piraku Pak tuh mata aing mata hayang nanya lalaki mah unggal ditanya lalaki malaya mutu wala yahya heuh teu paeh teu hirup disebut patung da arudud arek teu karunya kumaha ka pacamat kakarak ge reureuh mena balik ti kantor nya kakarak nyingsatkeun sarung manehna geus kirining telepon punten cenah ieu aya bencana indit ka lapangan isukna teh kakarak ngomoskeun calana geus telepon deui punten cenah ieu aya undangan indit di nu karunya saha ibu camat main mah geus pasrah di dinya tuh matak doakeun mudah sing panjang umur para sepuh sadayana sakumaha capena pacamat leuheung aya bengkokan camat capek leuheung aya bengkokan sebulan sakali mah palebah RT boro-boro bengkok bengkung we wungkul masyarakat KRT mah bororah nganuhunkeun lolobana mah mangloh pan muji pimanaeun lolobana mah nyalahkeun KRT betul matak lamun di lembur aya jalma daekeun jadi RT kudu syukuran eta jalma berarti lempeng hatena aing mah teu hayang terus terang bae boro-boro ditah jadi RT dipilih jadi kepala desa teu hayang aing mah lantaran naon eueuh nu nganuhunkeun eueuh nu eta lolobana mah nyalahkeun matak urang doakeun ieu para pamimpin nu aya di lembur ieu di miti camat desa ka handapna kadus tuluy ka RW ka RT sarehat panjang umur
jabatan sing jadi taraje sing nepi kana ridho Allah. Para kiai na manfaat ilmu na warga-warga nu cicing di darieu sing taroat kabeh ka Allah sehingga lembur itu jadi lembur anu barokah. Para sepuh sadayana jalma ngaku cinta ka Kanjeng Nabi sae berisa ngomong teh jalma ngaku cinta ka Kanjeng Nabi sae aya deui nu leuwih sae lain sekedar ngaku cinta ka Kanjeng Nabi tapi ngabuktikeun mahabbah ka Kanjeng Nabi. Siap ngabuktikeun mahabbah ka Kanjeng Nabi asli turutan ayo teu kompak ayo kita bersatu ayo dan ayo wungkul camat ayo wungkul udah nuwet misalnya nama siap ayo kita bersatu ayo ceulah miheulaan aing dan seirama ayo jaga generasi kembalikanlah mereka kepada Quran dan hadis, kembalikanlah mereka kepada akhlaknya Nabi. Ayo kita bersatu ayo dan seirama ayo. Pak Camat tinggal ibu-ibu berenyang hunjar ayo entong ditelepkeun mah entong pek ngaji rek nyang hunjar mangga rek sila kajeun emok monggo nu penting urang ngaji nyaman kan pepeje sing aya bawaeun balik ulah ngarobrol wae tuh mana mau ocrot be deuleu haliwu deuleu emang teu aneh sih Camat ai awewe mah kabagi tilu nya awewe kabagi tilu termasuk pamajikan Camat kaasup eta teh hiji kawas soang, dua kawas entog, tilu kawas meri. Nya karakter awewe eta aya tilu Pak Camat. Awewe mah hiji kawas soang nu kumaha si eta mah timiti datang celek diuk nepi ka acara mulai gandeng we teu eureun-eureun. Biasana mah teh si entin, edah, edoh eta teh. Aya hiji tah sarombongan. Nu kadua aya nu kawas entog. Nu kumaha entog gandeng mah henteu eta mah ngan ting kecuis we duaan teu teu manggih besti. Naon eta? Hooh. Eta camat, camat eta. Lain lila-lila teh sabutan di aing kesel. Ting kecuis eta Pak Camat tadi eta. Heeh. Ting kecuis Bu Camat. Biasa nama eta mah Yuli, Eha, jeung si Wati hiji deui. Aya Cewati aya. Mana Cewati mana? Mana Wati? Lain aya di mana-mana ngaran Wati lalintuhnya. Ting keceuis bae eta Cewati, heeh. Yul, naon jeung si Wati teh kitu. Deuleu cenah. Saha eta si Entin? Urang kitu aing pambalas aing si Entin eta bajuna anyar deui ai pangajian. Ai hutang ka aing tara dibayar. Aya nu boga hutang aya. Anu boga hutang ka tatangga aya. Anu boga hutang ka warung tatangga aya. Aya keur teu boga duit ka warung tatangga aya boga duit ka apla aya. Bedil. Paingan warung tatangga tereh bangkrut. Oh udah dipake ganjel wungkul. Dua tah. Luka tilu si eta teh gandeng mah henteu. Ting keceuis harewosan henteu. Ngan si eta mah Bu Camat, eta mah si eta mah. Ti mimiti datang nepi ka acara mulai gagayem teu eureun-eureun. Aya snack nabu aya. Mangga Pak Camat bari ngopi mangga. Cek urang Ciamis bari nyanet. Mangga Pak ngopi mah. Kalau ada makanan di depan, di sini tidak ada. Marendeng satilu-tilu cai kabeh deuleu. Ieu mah rada kiru hiji tah lah. Ieu mah poho.
tadi di situ sareng Pak Haji Willy saya herang sarua meren banget aing disangkana juga cupang meren ini diberi saya herang ge anteng Bu urang sami-sami milarian cahaya hidayah abdi teu kumawasa la haula wala quwata illa billah ulah bujang abdi kanjeng nabi ge teu boga kemampuan mere hidayah ngan ukur syariat ngajalankeun parentah Allah urusan menang jeung henteu eta mah urusan Allah mata kurang perintah ka Allah sing aya cahaya hidayah sing aya pitulung ka urang mudah-mudahan dina hirup sari dinten urang henteu kaasup jalma anu miceunan umur fal angfasu maka ari napas anjeun jawahiru eta teh permata hal ra'aita ahadan yarmi jauharatan ala masbalatin nah pernah anjeun ningali jalma miceun kongkorong miceun permata kajarian pernah bapak ningali jalma miceun kongkorong miceun cincin gelang duit eta aya kenceleng kahareup etanya aya duit ngarendeng dina pesak nu hiji 10.000 nu hiji 2.000 nu mana udah asupkeun bolor ahmiceun eta urang ngasupan kenceleng kapan milihan nu leutik aneh jalma miceun kongkorong miceun permata eueuh nu wani miceun duit 2.000 ge eueuh nu wani tapi unggal poe urang dieu miceunan umur miceunan napas nu kumaha eta jalma nu miceunan umur miceunan napas nyaeta hirup dipake maksiat ka Allah lamun awewe nya eta teu ngadenge kana parentah salaki aya lamun pamajikannya eta teu ngawaro kana parentah salaki aya kedeung urang bahas lamun lalakinya eta teu amanah manehna mimpin keluarga sehingga dolim kanu jadi pamajikan jeung anak aya saya eta kok tarik-tarik teuing ngomong kok terantang bohong digana korban teh eta jalma anu maksiat we urang rugi bo ulah komo maksiat cacak hirup urang dipake lago ge dipake sia-sia hirup rugi komo lamun dipake maksiat hirup dipake cicing wae bocah mat rugi eta urang komo lamun dipake ngomongkeun salaki naon saya melotot ka aing ulah komo eta urang hirup dipake cicing dipake cicing ulah komo urang hirup dipake ngomongkeun batur dipake eueuh manfaatna oge rugi eta urang betul matak teu aya deui jalan supaya urang hirup teu rugi nyaeta tuturkeun akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun jalma daek nuturkeun akhlak Rasul insyaallah bakal dibere 2 pahala ti Allah hiji yuhibbukumullah 2 wa yaghfir lakum dzunubakum a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah al-ayah wallahu a'lam bimuradih kul bejakeun ku anjeun Muhammad in kuntum lamun bener-bener bukti maranehna cinta ka Allah bener-bener iman ka Allah fattabi'uni tuturkeun kaula tuturkeun kanjeng Nabi insyaallah yuhibbukumullah Allah bakal mika cinta ka anjeun lamun urang hayang dipika cinta ku Allah maka hirup kudu akur jeung akhlak Rasul loba awewe anu geus bisa ngalahirkeun anak leuwih ti hiji tapi can bisa jadi contoh keur anak-anakna loba lalaki manehna jadi pamimpin dina rumah tangga jadi salaki keur hareupeun pamajikan jadi bapak keur hareupeun anak-anakna leuwih ti hiji anak teh tapi can bisa jadi tuturukeuneun kunur jadi anak
rugi eta urang hirup kitu parug rugi numawi urang teangan pitulung Allah supaya hirup urang teh Pak kaasup hirup anu manfaat batur mah manfaat keur batur nepi ka ribuan santri na urang bororaah jeung batur manfaatna kunaon sibuk teuing kana masa depan duniawi batur mah manfaatnya keur dulurna ieu mah bororaah keur dulur bororaah keur batur jeung dulur ge teu jauh ieu mah jeung dulur ge teu wawuh aya Bu matak jadilah orang-orang yang istimewa jadilah umat Rasul yang istimewa nu kumaha eta umat Rasul nu istimewa dina kitab Wasiatul Mustafa Rasul ngadawuh ya Aliyu tamana Jibrilu ayyakuna min bani Adam li sab'i khisalin hei Ali malaikat Jibril kabitaeun hayang jadi umat manusia gara-gara 7 perkara gara-gara lamun ibu hoyong boga salaki anu istimewa sing bisa ngalakonan 7 perkara hiji as-shalawatil khamsi ma'al imami salat 5 waktu babarengan jeung imam berja ibu hoyong gaduh salaki istimewa hiji takiih korban bo hoyong gaduh putra istimewa lamun hoyong gaduh putra istimewa hoyong boga salaki istimewa katakan kepada suamimu Pak jadilah laki-laki istimewa seperti apa laki-laki yang mampu melangkahkan kaki ke masjid sholat berjamaah beserta imam kenapa perjalanan ke masjid 1 langkah menghapus dosa dan langkah yang lain meninggikan derajat cacak lamun ibu boga salaki tukang berjamaah berarti salaki ibu teh bejakeun arek dibejakeun Pak dieu naon dieu ek mere beja naon ceuk kiai ge naon ih ceneg ge naon pang goreng-gorengna lalaki saumur hirup tara asup ka masjid sakali asup ka masjid panghareupna alabatan imam paeh daek ibu boga salaki asup ka masjid panghareupna alabatan imam daek mending tukangan imam mending hareupeun imam jawab sing kompak lalaki tuh lalaki keur mah saeutik ieu lalakinya ditanya hese ieu mah pan lolobana awewe ieu mah penting ieu lolobana bikang atuh lamun kiih ieu bikang kabeh ieu palid lalaki mah ieu mah nyenglet lalaki ieu mah pohara ya bo bejakeun ka salaki Pak mending tukangan imam mending hareupeun imam mending tukangan imam jadi lalaki nu istimewa lamun bapak asup ka masjid hareupeun imam cilaka ngaranna atuh paeh nu kitu mah eta ge asup ka masjid Pak Kiai pedah digotong ku batur pan keur hirupna ge pantara ka masjid ieu matak lamun aya lalaki di dieu tara ka masjid tuluy paeh ulah waka main bawa ka masjid tanya heula mang rek salatana di mana di masjid atau di mana lamun bawa ka masjid moal lamun anggut heuh bawa lamun cicing ngajetan tong waka dibawa bisi embungeun kapan keur hirupna ge tara ka masjid betul nah asok ibu ngadukung salaki ka masjid ya Allah ya Rabbana ya Karim mangga tetela urang kumpul bengi ayeuna keur neangan rahmat Allah muga-muga rumah tangga urang dilimpudan ku rahmat Allah sehingga lamun narima perintah Allah urang teh kesit henteu leleda
henteu lalawora tapi tangginas amin matak urang baseuhan heula lisan urang ieu bengpeng urang sadana kempel ngariung nya punya rogima anfur rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya rugi jalma saking rugina balangsak di dunia nalangsa di akhiratna nu kumaha eta teh ceuk ongkoh ngadenge ngaran Kanjeng Nabi disebut tapi maehna jojong we ngobrol ngaler ngidul teu daek maca sholawat rugi ta jalma. Mantak bisi tadi poho urang ajaran sakali deui siap maca sholawat siap maca sholawat siap jadi panutan kanggo pola putra putri urang siap ngajadikeun Kanjeng Nabi sebagai pamimpin urang. Oke ieu mumpung aya pacamat masalah nama kamari mah tadi lemah sugih Majalengka aya camat nyawer budak asli nah mentak rek nanya ke urang dia camat bager teh naon asli bager engke lamun mena nyawer berarti bager mun teu nyawer teu bogaeun teu boga dedengean saja. Salarasna urang kedah bangga dijantenkeun umat Kanjeng Nabi. Salarasna urang kedah syukuran dijantenkeun umat Kanjeng Nabi. Salarasna urang kudu bungah langkung ti bungah dijantenkeun umat Kanjeng Nabi. Lantaran Kanjeng Nabi Isa kantos naros ka Allah, ya Allah naon ari tuba. Allah ngadawuh ya Isa ari tuba teh hiji tangkal nu aya di surga. Akarna tembus ka langit dunia, dauna tembus ka aras. Dahana batangna tijieun tina yakut jeung permata. Tuluy buahna leutikeun delima rada gede tibatan apel. Warnana bodas handapun eta tuba aya cai ngalir. Lamun jalma nginum kana cai eta moal ngarasa haus salilana. Cek Nabi Isa, ya Allah izinkan kami minum cai eta. Kumaha cek Allah? Tidak ada yang boleh meminumnya kecuali umat, kecuali Nabi akhir zaman meminumnya terlebih dahulu. Dan tidak boleh ada umat yang meminumnya kecuali umat akhir zaman meminumnya terlebih dahulu. Dan tidak diperkenankan ada yang memasuki surga kecuali umat akhir zaman, yaitu umat Nabi Muhammad. Memasukinya terlebih dahulu. Makana Nabi Adam ngalenghis, kami diciptakan pangheulana, diutus pangheulana, tapi kami asup ka surga sapandarieun Nabi Muhammad jeung umatna. Termasuk Nabi Isa, kami diutus pangheulana, kami hirup pangheulana, tapi kami asup ka surga sapandarieun Kanjeng Nabi jeung umatna. Urang kudu bangga, urang kudu bungah, urang kudu syukuran. Tapi dewasa ieu jalma leungit rasa syukur, eueuh kebanggaan dijantankeun umat Kanjeng Nabi. Lantaran hatena dengdek kana naon? Dengdek kana masa depan duniawi. Kunaon urang kudu ngaheulakeun masa depan akhirat, Pak, Bu? Lantaran sahebat naon urang ngarancang masa depan dunia, lamun ceuk Allah balik maneh hancur tak kabeh rencana urang. Terus gitu. Entak hayu urang sadayana kedah sungguh-sungguh dina 7 perkara anu bieu. Salah sahijina nyaeta as-shalawatil khamsi ma'al imami. Bejakeun ka salaki, bejakeun ka anak lalaki, bejakeun ka dulur lalaki, bejakeun ka bapak sing jadi lalaki anu istimewa. Tak lamun urang hayang dipandang jalma anu istimewa, lalaki anu istiqomah berjamaah bebarengan jeung imam. Bu, ibu, osok ibu ngadorong salaki, ngadorong ke mana? Pernah ibu ngadukung salaki rek berjamaah? Ulah pernah wungkul, engke mah ibu ulah eureun. Lantaran naon?
ibu ulah komo di akhirat di dunia kene salaki teu balik saputing cemas henteu susah hate lamun salaki teu balik dua peuting rungsing henteu rungsing henteu oh henteu cenah Pak ku camat lamun Pak Camat teu uih ayeuna saminggu kumaha kira-kira khawatir teu susah hate talaki teu balik susah hate ibu teh cirik colok bisi kumaonam betul tapi aya deui peristiwa lamun ibu bapak papisah di akhirat rek kumaha coba gara-gara naon gara-gara akhlak jeung amal teu akur hirup di dunia rumah tangga nu nepi kana 50 tahun anu nepi kana 30 tahun hirup babarengan di dunia rumah tangga tapi di akhirat tiga jelema asing gara-gara naon beda akhlak beda amal itu kunaon sih kakak ngku kowe tadi can datang rokona meureun matak ibu bejaan salaki nyaah Pak naon urang teh hirup geus kadung babarengan geus teu karasa urang rumah tangga geus 30 tahun tingali anak geus galede asa tuasa mama mah kudu papisah jeung bapak tingali anak urang Pak oh Masya Allah ulah komo di akhirat di dunia urang papisah jeung anak ulah komo anak reka jauh reka pasantren anak wacuri kapan urang ngicirikan anak betul mimiti anyar-anyar anak ka pasantren ulah komo batur ieu mah nyaritakeun kuring pribadi aing nganter anak batur mah ka batur teh sing kuat ulah cerik hareupeun anak ngerakon oh giliran anak aing ka pasantren aing sarua saminggu cerikna ge rek teu cerik kumaha Pak Camat biasa aya di kamar ngarengko lamun sare eueuh teu katempo biasa ngariung lamun dahar aya ngarariung eueuh leungit hiji anak teh peurih hate tapi ceuk guru kajeun teuing ceurik di dunia papisah jeung anak-anak di pasantren urang di imah daripada papisah di akhirat gitu unukna kajen urang ceurik di dunia papisah jeung anak-anak di pasantren urang di imah mending keneh urang ceurik di dunia daripada engke ceurik di akhirat betul nya Bu eta urang nempo anak labuh nyeri Bu Camat henteu Ibu Camat bisa ngomong teu Bu ningali anak incu labuh duah dina sepeda boh keur leumpang nyeri hate nyeri Bu incu anu nakol nyeri teu nyari ulah kamu anu nakol disebut hidung eta incu urang geus puguh hidung gitu nyari hate teh komo isukan di akhirat anak di dunia jadi kakasih tapi di akhirat jadi aduun jadi musuh Pak ilaha illallah di dunia mah pan euceul ka anak saking kunyaahna oh meunang ngamandian teh dibedakan di minyak kayu putihan disipatan dipelong ku euceul anak taha meni delis-delis teuing anak taha meni tasep-kasep teuing betul tapi di akhirat gara-gara ibu teledor gara-gara bapak teledor lalai ngadidik anak teu diwawuhkeun kana akhlak Kanjeng Nabi maka loba anak nu jadi aduun jadi musuh di dunia bakal katempo kembangna nu kumaha kembang anak bakal jadi musuh hiji geus teu make tata krama kanu jadi kolot kurang cari jing nya gelis ku gelisna kasep ku kasepna tapi ka kolot wani nyentak aya nya panonna alus irungna alus bibirna alus sagala tapi hanjakal akhlakna henteu alus sanes kitu anjay heeh eta bari make masker gini
ngomong-ngomong iya Pak kuwu anu mana iya oh ibu kuwu hampura ibu kuwu hampura dengan aing lain kuwu tengah bejaan ih bu hampura bu pengen ya sih pamentekna alus dadagna alus kulitna alus segala alus tapi hanya kal omongana meni seket sanes gitu ayeuna mah cicing pugu tapi si bapak yo si bapak malah rek nyut udud manehna mela andi cabut udud lagi nyaho oh cenah zaman kiwari loba kolot nalangsa gara-gara anak betul zaman kiwari loba kolot gering gara-gara anak betul tuh lain akhirat teuing dunia geh kitu katingali ku urang mantak yuk urang sebagai orang tua bikeun hak anak naon hak anak teh salaku kolot urang boga 3 kewajiban adibu auladakum ala salasi khisolin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatul Quran didik anak-anak urang teh Pak Bu sing mahabbah ka Kanjeng Nabi lamun anak urang mahabbah ka Kanjeng Nabi ulah komo ka kolot kabatur bakal nganggap kolot ulah komo ka batur kadulur manehna moal wanieun ngarogahala ieu mah zaman kiwari da teu boga naon mahabbah ka Kanjeng Nabi jelema teu kau kasinggung saeutik betul ih ulah komo kanu jauh jeung nu deukeut tatangga teu akur teu wawuh betul salah satun la tartapi salatuhum fauqa ru'usihim shibron ayat 3 golongan anu salatna moal ditarima ku Allah boro-boro ditarima sajengkal ge moal diangkat amalan salatna dina luhureun sirah bejakeun ulah hiji rajulun amma qauman wahum lahu karihun lalaki nu jadi pamimpin tapi anu dipingpinna mikang ngewa ka manehna naha 3 alasanana kunaon rakyat hewa ka pamimpin 3 alasanana hiji jahilun bodoh gara-gara kabodohan si eta rakyat menderita kabeh gara-gara kabodohan si eta rakyat rugi kabeh boleh membangun tapi jangan sampai memakan lahan pertanian betul iya mah geura sawah beak pakai gedung jeung gudang betul nya paing ngajak nasi daria teh kitu bener tahun 2000 kerja serba mesin berjalan berlari menggunakan mesin manusia tidur berkawan mesin makan dan minum sungguh mengagum tahun 2000 ngekok ngek apaan heuh eta melodina namun demikian penuh tantangan ngekok ngek penduduk makin banyak makin sulit banyak diganti mesin merajalela hutan ditanami sawah ditanami sawah ditanami hutan ditebang gara-gara naon gara-gara pamimpin anu bodoh nepi ka rakyat menjadi korban nu kadua nyaeta fasik naon cenah fasik mata kade sakedeung deui urang bakal pilkada lamun hayang boga pamimpin anu adil pamimpin anu sieun ka Allah libatkan Allah dalam usahamu ulah eleh ku duit 100.000 majara mana cenah hayang pamimpin nu adil mehna beunang kacocok tolol hayang boga pamimpin nu adil mehna
manehna benang ku duit 100.000. Kedeng deui usum pemilu loba jalma kataripu ku duit 100.000 utamana ibu-ibu. Rek teu katipu kumaha geura. Ari ku calon bupati, calon gubernur, calon dewan, calon ieu tibang 5 tahun sakali diberi 60.000 kot ajret-ajretan. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Eta dibere ku calon 50.000 meni bungah cek majar maneh rezeki anak soleh. Ai dibere ku salaki eueuh nuhuna. Aya nu kitu aya. Bedil. Ai ka salaki eueuh nganuhunkeun, paingan awewe kaasup kana golongan nu kadua. Engke ya sakadeng deui. Nu terakhir kunaon rakyat benci ka pamimpin lantaran nu katilu alasanana ahli bid'ah. Ahli gara-gara pamimpin bodoh rakyat milu sasar kabeh. Termasuk bapak mimpin rumah tangga. Lalaki bodoh saimah milu cilaka. Lalaki fasik saimah milu era, saimah milu wirang. Saimah milu cilaka. Lalaki ahli bid'ah saimah milu sasar. Antak seorang lelaki kudu luwih pinter tibatan pamajikan. Nah, kumaha rek ngadidik pamajikan lamun salaki bodoh. Rek di mana engke ngadidik pamajikan? Lamun salaki bodoh, rek kumaha ngadidik pamajikan? Lamun pamajikan bodoh, rek kumaha ngadidik anak? Lamun anak bodoh, rek kumaha engke bakti kudu jadi indung bapakna? Rek kumaha mulang tarimakna? Laras kitu, Pak. Nah. Tak hayu, Pak. Ulah eureun ngaji. Ulah eureun ngaji. Hiji tah. Tak supaya ulah jadi jalma bodoh majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fiman indahu. Supaya urang terjadi jalma bodoh sing daek ruang riung jeung ulama jeung kiai jeung ustad jeung habaib dikaji ayat-ayat Allah, dicokelan maknana, dicokelan hikmahna, nyaangan hate, nyaangan pikiran, aya hasrat hayang taat ka Allah, tobat ka Allah, Allah moal mere kecuali 4 perkara karena eta jalma nu daek ruang riung. Hiji, dibere ketenangan hirup. Hayang hirup tenang. Pacamat burang puting rapat deui hayang naon? Hayang tenang hirup. Betul. Bapak usaha kahilir kagirang hayang naon? Hayang boga bekal, geus boga bekal hayang tenang hirup. Tah eta teh salah. Sepanjang urang tatagenan kana dunia, sepanjang urang tatagenan bersandar kepada makhluk hayang hirup tenang moal kapendak. Jalma hayang neangan ridho manusia moal kapendak pacamat. Hayang kapake ku rakyat moal kapake lantaran rakyat poe ieu make poe isuk henteu. Ulah komo rakyat pan pamajikan ge kadang-kadang kapake kadang-kadang henteu. Betul? Nya. Tidak perlu menjelaskan tentang siapa diri kita. Keukeuh nu benci mah benci bae. Nu resep bakal resep moal kapengaruhan. Ulah hayang kapake ku jalma, ulah hayang neangan ridho manusia moal kapen. Eta kitu bantuan atuh. Ulah sok neangan ridho manus moal kapen. Tapi lamun urang rek neangan ridho Allah sanajan hese wes pasti bakal kapendak. Bo, Bo, matak ulah sok neangan ridho manusia, ulah hayang ka alam ku manusia, ulah hayang ka puji ku manusia, moal kapendak moal semakin ingin dipuji semakin sakit hati, semakin hayang kapake semakin kecewa. Itulah urang neangan ridho manusia. Tapi lamun neangan ridho Allah, Allah bakal muji ka jalma anu daek ruang riung. Wa dzakarallahu fiman indahu.
Allah bakal ngalem ka jalma-jalma anu sok ngaraji. Disebut naon ngaran eta jalma di hareupeun makhluk Allah nu sejen. Nu kahiji jalma tukang ruang riung ngaji mah dibere ketenangan hirup. Cirikeun ku camat bisi aya jalma gigireun urang ayeuna keur nundutan tong diganggu eta teh geus meunang tong diganggu. Da moal aya jalma aral nundutan moal. Betul? Nya ceuk. Cangkeul encan. Tunduh. Kasa ing sireman. Ih buat teu boga rarasaan meureun. Tapi mending keneh sing sireumeuun ceuk daripada sirem jejelemangeun. Bu, bejakeun ka salaki, Pak, mun hayang tenang, ulah tetegenan kana duit, ulah tetegenan kana harta benda, tapi kudu nyandar ka saha? Ka Allah. Sepanjang urang hirup taat ka Allah, takwa ka Allah, nu boga jabatan takwa ku jabatanana, nu boga harta takwa ku hartana, nu boga ilmu takwa bekal ilmuna, nu boga tanaga takwa ku tanagana, isukan di akhirat bakal katempo mana dupang takwana antara tukang macul jeung camat isukan di akhirat. Non saya melotot ka aing. Bo buktikeun isukan nu loba hartana jeung urang anu pas-pasan hirup teh engke di akhirat bakal aya buktina saha nu pangmulyana di payudun Allah. Antara camat jeung RT engke katingali Pak. Matak ti ayeuna Pak camat ulah eleh ku RT isin atuh. Gaji di dunia gede keneh camat aya di akhirat eleh ku RT. Anja cek RT an. Sorry ya. Duluan coy. Di dunia lu boleh jadi atasan gue, di sini lu gitu. Ulah eleh matak ayeuna bisi aya naon? Bisi aya warga butuh pertolongan, tulungan ku Pak Camat, aya janda butuh. Nya. Tenang Bu Camat, ieu lain kadinya lain. Ieu mah kudu kawas Sayyidina Umar Pak Camat, Sayyidina Umar. Maneh nama tara sare unggal peuting batur sarare maneh nama nguriling ka tiap lembur. Begitu nguriling caritana teh eta di luar kota Madinah ternyata aya warga nu keur camping, begitu di deukeutan horeng eta jalma teh keur rek ngajuru. Apal ngajuru? Heuh ngalahirkeun. Ai pas keur ngadeuketan kitu, ngadeuketan camping kemah eta teh ka kupingna teh kumaha? Eta aya hiji lalaki keur ngadumel hareupeun parungan. Kumaha cek eta lalaki teh kudu nama cenah naon khalifah mah cenah kudu nama khalifah teh apaleun kaayaan rakyat kumaha apaleun kasusah rakyat kumaha madumel kitu teu anta parah Sayyidina Umar balik ka ibah ngabejaan pamajikanana istriku hayang teu ganjaran ti Allah hayang teu ganjaran ti Rasul hayang bener hayang wadahan cai pamajikanana ngawadahan cai dina baskom Sayyidina Umar nak manggul gandum sakarung tunitah batur dipanggul ku sorangan dibawa keluar kota Madinah kadinya kanu tempat perkemahan jalma rek ngalahirkeun begitu datang kadinya miron seuneu Sayyidina Umar sorangan masak Sayyidina Umar sorangan pamajikanana nulungan awewe nu rek ngajuru begitu kadenge da kitu kabeh heuh rek urang Arab rek urang naon ya rek urang Girisik sarua orok mah sarua ge kitu seurikna sarua rek anak camat anak RT sarua we budak mah sarua rek anak polisi teh anak pajajang jeung anak sinden atuh sarua cerikna mah henteu mentang-mentang anak sinden moal kabeh budak mah kadenge ku salakina mantep cenah ieu jelema nu kieu nu kuduna jadi khalifah mah cek eta lalaki baduy nu kieu yeuh kuduna mah jadi khalifah lain Umar teu nyaho nu keur masak teh saha matak lamun urang dicap goreng ku batur
tidak perlu menjelaskan siapa kita. Dan lain maneh mere ganjaran, Allah mere ganjaran. Betul. Betul. Kaos ayeuna ngaji ayeuna jelema teu resep kabeh ka aing pan. Atuh anu resep aya, atuh nu jiga kadal aya. Heuh resep henteu hewah henteu aya. Jelema teh ibu-ibu mah Pak, lamun ngaji ibu-ibu teu rame, geus eta balik teh geuting kecuis. Engge nyaho. Kumaha cek ibu-ibu? Oh, cenah imah panitia gagal. Nu kitu-kitu diondang. Meakeun duit. Sia meakeun duit, emang duit maneh? Teu nyahun aing nyumbang sarua cenah. Lain haji saha? Hah? Lain haji Willy wae nu nyumbang teh cenah aing milu nyumbang cek cenah. Aing cenah. Emang sia nyumbang sabaraha enah? Aing nyumbang aing unggal tahun buludan nyumbang. Mere. Mere. Sabaraha? 5.000. Wi atuh mere sakitu ge. Gila teu kapake ibu itu bapak naon mau balik teu kapake cenah. Aing mah gagal ieu panitia meulal kieu mah cenah. Aing mah teu hayang deui cenah ge hadir nu kitu mah. Tapi lamun kapake ku ibu-ibu mantap cek. Woi mantap cenah ieu rame. Kahar teh ku sia nya kitu we. Naon cenah be cek nya kitu pokona mah. Rame. Urusan ngarti nomor 13. Itu. Singkat cerita eta Arab Baduy teh naon beres masak Sayyidina Umar dibikeun alhamdulillah kumaha cek eta cek pamajikanna ya Amirul Mukminin katakan kepada sahabatmu bahwa anaknya laki-laki deg teh si eta Arab Baduy ngahulang tu aing teh ngumpat teh hareupeun jalma na berarti nya pieu teh ya Amirul Mukminin katakan kepada sahabatmu bahwa anaknya telah lahir dan anaknya laki-laki. Oh didinya main kakarak apaleun yen lalaki nunulungan peting-peting teh peting-peting memanggul gandum adalah seorang khulafaur rasyidin, seorang Amirul Mukminin, seorang Sayyidina Umar bin Khattab. Gitu ta tarasare Sayyidina Umar apa camat muir didinya bisa aya janda teu dahar nya aya budak leutik kalaparan didinya Sayyidina Umar tampil. Kumaha Sayyidina Umar? Lamun aya rakyat kami lapar, aing nu pangheulana ngarasaan lapar. Lamun aya rakyat kami seueuh, aing nu pangheulana terakhir. Anu pang terakhirna ngarasakeun seueuh. Mantep tah. Itu adalah mental seorang pemimpin. Matak lamun giliran parasmanan, pacamat kudu pangtungtungna. Nurutan Sayyidina Umar cenah kabagian sambal jeung eta wukul habak geus pernah pacamat loba duit ieu nya meuli engke mampir ka rumah makan betul ulah pangheulana ieu mah camat pangheulana dahat ih gila aing mah rakyat heula pentingkeun betul ulah betul-betul tepung ya ayeuna aing bantuan aing bisa dihadang balik ku camat. Bo. Ayeuna mah geus dibejaan pacamata. Terik bagaimana memimpin, matak bisi isukan ningali pacamat puting-puting sarayak suruyuk ka imah rangda. Ulah digaruwakeun. Eta teh keur mengayomi. Keur memberikan keamanan ka rakyatna. Tong diganggu. Pepeje keur ngamalkeun eta teh akhlak Sayyidina Umar. Ih urang nempo camat yo, urang nempo camat unggal salat berjamaah. Ih lohor di desa ieu, asar di desa. Alik leung. Lapangan sepak lapangan sekolah. Desa naon Pak? Desa Kirisik. Pak camat berjamaah jeung warga Kirisik. Adem teu kana hate. Ih eta urang ningali pemandangan kitu teh langka Pak. Rada aneh urang nempo camat taat ka Allah teh rada aneh padahal eta memang kewajiban seorang hamba karena jabatan hanyalah ujian. Naon cenah? Jabatan hanyalah ujian. Itu. Bedana derajat urang mah hareupeun Allah kecuali katakwaanana betul. Terus. Bo. Bo
tiba-tiba Pak Camat nyieun peraturan pokoknya lamun aya warga teu salat berjamaah BLT moal dicairkeun. Akur gitu Pak Camat gertakan atuh mantep jasa eta ceuk Pak Camat. Lurah kuwu lamun aya warga lalaki teu berjamaah tong dicairkeun BLT na. Oh mantep jasa eta ruhai camat eta. Cenah camatna ieu teu ka masjid kandar seret. Kira-kira orang setuju gitu eta? Masya Allah. Yuk bahkan kurang dia betah cicing di dia betah. Betah cicing diri betah. Atuh ulah baralik ai betah mah. Ieu usaha di lembur ieu nyaman. Kagadekeun anak merenah. Rumah tangga di dia merenah di dia. Lamun betah cicing di dia jaga kampung ku sadarea. Kumaha cara ngajagana? Hiji keur lalaki makmurkeun masjid. Iwal ti jalma-jalma nu iman anu ngamakmurkeun masjid. Satungtung di lembur aya keneh masjid anu dimakmurkeun, Allah moal nurunkeun bencana ka eta lembur. Inni la ahimu bi ahlil ardi adaban. Fa idza nadartu ila umari buyuti wa ilal mutahabbina fiyya wa ilal mustaghfirina bil ashar sarraftu dzalika anhum. Demi keagunganku dan demi kemuliaanku kata Allah, tatkala aku akan menurunkan bencana kepada satu kaum, azab kepada satu kampung, satu lembur, maka tatkala aku memandang masih ada masjid yang dimakmurkan dan ada orang-orang yang saling menyayangi karena Allah dan orang-orang yang bertobat di waktu sahur, aku palingkan supaya bencana itu tidak datang kepada kampung tersebut. Tetelah Pak Bu, namun kampung urang sejauh ieu aman keneh, eueuh kejadian aheng, eueuh bencana anu ngancam, itu berarti lembur teh aya keneh nu ngajagana. Hiji aya keneh jalma nu ngamakmurkeun. Tinggal tanya ku ece, salaki ece eta tukang berjamaah lain. Tuh nya ditanya ucap kicep. Tanya ayeuna hati nurani Bapak ayeuna urang tukang ngamakmurkeun masjid lain. Lamun lain berarti geus numpang hirup. Pelosok gede laga. Lamun lain tukang berjamaah berarti orang geus numpang hirup. Apa aja? Oh, da salaki aing macam ucap teh gitu. Oh, da salaki aing mah mana eta? Ajeun aya di imah gering. Tekok cager saeutik boga duit nguseup. Aya tukang nguseup. Aya tukang nguseup. Ibu rasa boga salaki tukang nguseup. Henteu, osok dicarek. Osok ngawaroh henteu. Matak ngajedog. Antep cuk, engke geus paeh mah eureun ieu. Tuh kudu dicarek, salaki rek nguseup mah, Pak, ka mana? Nguseup, ka mana? Ka ditu ka jati naon? Ka jati, ulah bade nyorongot atuh ngabejaanana. Ngabejaan ku ngabeja bade molotot. Ka jati rek nguseup Pak, nya yo mun rek nguseup tak ieu. Pikeun ku ece naonna? Peralatan usupna bikeun, peralatan salatna bikeun. Jadi engke lamun salaki rek nguseup, ece mah sebagai pamajikan kudu jadi penasehat. Pak, ka mana? Rek nguseup. Yo, daguan sakedeung. Kumaha cek ece? Meh dilaga terakna, kohilaga terakna. Arti bocah mah teu. Pengen alhaq alohok. Pada disundakeun. Bios disundakeun. Lamun salaki rek nguseup, pamajikan kudu buru-buru mekelan ka salaki kama qala syahrukan wa kajol. Baju sarungna bikeun jeung sajadahna, peci baju
sarungna pikeun jeung sajadahna kolot nu pangheulana budak tukang ngeunana peci baju sarungna pikeun jeung sajadahna oh 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 mukena amparkeun sajadahna geura pake mukena amparkeun sajadahna tunda heula hapena kolot cina nuturkeun geura pake mukena amparkeun sajadahna nya atuh oh nu nyawer keprok-keprok atuh. Jadi mah da camatan teu boga ceuli. Ada lamun boga ceuli mah nyawer meureun. Eueuh. Aya ibu kuwu sarua api budeg. Meureun ieu mah kudu ku sinden meureun nya. Kapan kitu gayana sinden mah? Ai sinden mah beda gayana bocah mat. Ya gitu. Matak lamun bocah mat napo sinden kikituan. Eta teh kasetrum. Aturan wilujeng tepang ngajedog heula sok poho kapangerasan